Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tug dugikeun ka rengsena. Subili para wargi, sumangga orang sami-sami pusirkeun di perhatian orang kan jujutan ieu carita Jawara Tiguha Maung karangan Kileksa. Wayana bersibandungan ku para baraya bagian anu ka-84. Sakumaha anu parantos dipaju dina hancan katundahan sapeting kamari bagian anu ka-83. Pedaran Mang Dedi kepegat ku waktu dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting. Khusus nama Wirosada anu nganting-nganting ngadagoan siluman mayang krama. Anu deuk masrahkeun budak nyatana Nalajaya teh. Kumaha aki para pambiarsa, lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang samsal bandungan ku sadayana. Namun kahade ulah kajon-jonan. Kade silap janela poho panto lali kana konji. Kaayaan alam ti peuting dina jeroning ieu carita. Kaayaan di Pileuweungan deket Guha Siluman atau Guha Maung. Harita teh aya jalma gawenangan culang cilin horeng si mana horeng Wirosada. Jika nabai jika nu kesel ngadagoan. Da eta gawena ngan kukuluntingan. Ret deui kaluhur sugan jeung sugan aya siluman mayang krama anu datang berjing mawa Nalajaya. Tapi estuning mata kesel jeung mata keheul ari sabab eta siluman eueuh bae datang. Mangsa alam beuki peuting bae. Anahyuk hawar-hawar kadenge sora angin anu ngaguruh. Beuki deukeut beuki ngaguruh handaruan. Da eta we tatangkalan oge ting pelenod jiga arek rungkan. Sorana seah munggah ngaguruh estuning mata keueung. Wirosada harita terus tanggah neuteub ka langit. Keping sada aya ngencak lemah. Barang direret terus dipapai tina dampa suku nepikeun kaluhur. Horeng si mana horeng siluman mayang krama geus datang. Bari jeung mamawa Nalajaya nu satengah teu sadar. Panonna mah culak cileuk tapi kawas anu lamur teu nempona naon. Ingetan Nalajaya jejeg tapi teu sanggup nyatet kaayaan dirinya kawas anu ilang akal. Bagia mayang krama, kumaha hasil? Wirosada marah mai bungah bari jeung tanggah. Terus eta siluman teh dongko masrahkeun eta jalma nyatana Nalajaya. Wirosada ieu Nalajaya tijunggeran satorkeun ka babana. Kakudu nanyakeun caranya maling. Ulah nanyakeun di mana-manana. Pokoknya mengasihnya ladai rasa ramut. Kekunya nyaon kop masrahkeun.
Ceuk siluman mayang krama bari jeung dongkok ngecageun Narajaya. Get atuh harita Narajaya diukna batu ai panon celeuyeut. Syukur mayang krama. Kami narima pisan kana jasa-jasa anjeun sakitu gedena. Kula geus taak ngangan Narajaya atawa ieu budak. Tapi kumaneh maka panggih kelawan gampang geuning tah ayeuna kula aya pamenta. Mengganya haul wirosan. Mun kula aya kasusah, wayahna kumaneh kudu bantuannya. Ceuk Wirosada bari jeung tanggahna teu. Manehna ngabutuhkeun pisan kena bantuan teta siluman anu katelah mayang krama. Lamun geus pukul kieu mah jangku kula bakal naringakeun ka anjeun. Sarta moal ngancep mun seuk aya nyaun. Sapu Bikun ngajaga nyaun-nyaun nu bakal tumiba. Sugan-susuganan aya gunan rekop bawa yuh jimat kuya. Cek eta siluman mayang krama. Bari somikeun batu segede nog tuyuh. Rupana teh beureum semu hiding. Atuh Wirosada ditampanan bari jeung marah mae bunga. Naon gunana ieu? Sing puguh atuh ngarah bisa digunakeunana. Ieu hubare ge kurniageulkeun anu selang-seling. Kurniageulkeun anu gelor, anu teu eling, anu gering oge bisa ngageringkeun anu cager. Bisa ngagerokeun anu waras. Kitu gunan. Ceuk siluman mayang krama ngomongna daya pisan. Ai panon melong kahandap nyatana ka Wirosada. Oh kitu. Syukur atuh syukur pisan ngan kuring mah moal ngagelokeun anu waras. Jeung kuring moal ngageringkeun nu cager. Tapi sabalikna heug ieu jimat rek digunakeun ku kuring keur nulungan nu kasusahan. Tah kitu maksud kuring teh mayang krama. Ya, eta mah urusan hanyeun. Mangsa bon arek digoreng ieu oge ha. Pokona mah bakal gede gunanya keur hanyeun Wirosada. Yung geura balik bisi poek mancing di jalannya. Sabab ieu alam geus beuting. Oh nya bener peka tuh. Sing betah we di dieu nya kuring rek balik. Wirosada regayeng mangku Narajaya can sadar pisan. Dipayang kelawan pageuh. Sanggeus kitu Wirosada ngetolkeun indung suku kana batu. Bersa luncat lepas pisan kaluar. Ti wewengkon eta sakilat geus slek. Tuluncatan di leuweung anu tadina tegal teh ayeuna mah rimbun ku tetangkalan. Nya sanggeus kitu Wirosada jojorelatan kaluar ti eta leuweung ngajugjug ka Cibendi. Gaayaan alam teuting harita estuning alam caang. Bentang-bentang tingkartip di jomantara jiga silih keceupan jeung baturna nu ngabarak dutaan. Sadengkeun atuh harita Wirosada ngadigleuleumpang bari jeung mamayang alokna nyatana Narajaya. Sora jangkrik reang balegerna keur patembalan jeung baturna. Dina kaayaan kitu Wirosada geus teupi harita teh ka sisi leuweung gerotan. Hawar-hawar geus kadenge sora cai ngina guru. Horeng semana horeng ngadeukeutan ka wahangan atawa walungan. Wahangan. Ceuk Wirosada bari eureunna sisi eta wahangan. Deuk ngalakonan heula salat cenah salat magrib dah kaliwat. Ngan samemeh ngalilirkeun heula Narajaya anu harita masih keneh can sadar sapinutna. Teu hese ngalilirkeun Narajaya harita keneh sadar
Maneh nangusap beungeut pok Nalajaya harita. Nah jadi mana ya teh? Asa aneh-aneh teuing. Ngimpi atawa kumaha? Kitu pokna bari latere ka kenca jeung ka katuhu. Nalajaya, Ieu emang di dieu kasep. Piraku teh kaciri. Ceuk Brosada ngomong beri Noel leungeun Nalajaya. Jadi toel ngareret memang atuh teka tingali da poek teh. Tapi bisa dikira-kira terus nutup maksakeun dibelebel cek asar nama. Dan apal kana sora. Gening Mamang, di mana ya teman? Di sisi leuweung Ipis deket wahanan Ciloa. Yuk urang salat maghrib lantaran geus dincak kana mangsana malah geus kaliwat. Ulah loba tatanya itu jeung ieu. Sabab waktuna moal nyukupan yuk tuturkeun Mang. Jung Rosada nangtung terus nguruk kawahanan dek wudu. Nalajaya ge nurutan bari jeung hatena pinuh ku pananya. Loba pisan anu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Sanggeusna rengse salat loba omong itu jeung ieu Rosada ngajak alona pikeun muru nyatana ka Cibendi. Sadengkeun tempat hara-haraeun loba pisan bahaya. Ngajak indit ka Nalajaya berijing tetep can waka ngabejakeun lalakonna. Terus patinggari geuleuh duaan harita mah. Ti eta tempat ka Cibendi teh lumayan rada anggang oge. Kasubri para wargi, urang jojo ringkesna lalampahan Grojada jeung alona. Urang jojo ringkesna bae mangsa. Gancang nak carita Grosada jeung alona tepi weh ka Cibendi. Atuh pugu sarelea ngerasa bungah anu teu aya papadana. Naon sababna bungah lantaran Nalajaya geus balik kalawan salamet. Malah dibarenganku mamangna nyatana Grosada. Kancanawati muru kalawang setengah ngaronto ke anakna. Kasep, pasti mana hidup tatu anakin. Namun kemalinaan malinaan teh ibu menikah bingung. Susah ku bilang tahun. Sabab nu neangan teh anu hasil ayeuna balik jeung paman hidup. Kumaha dongengna Kasep? Apunten. Abdi teh can tiasa ngajelaskeun abdi mah kala bingung. Kancanawati teu maksa. Terus saya asup ka jero imah berijing ngaleng anakna dituturkeun ku Grosada. Nu marah mayat bunga. Ngarasa sugumaha teh geus bisa meunangkeun deui Nalajaya. Kalayan salamet nu aya di dinya kabeh gumbira. Malah Den Purwa ge harita pok atuh. Alhamdulillah geuning teh burung hasil. Ieu kumaha ieu teh dongengna cik. Di mana kapanggihna ieu budak? Den Purwa bangun teu sabar. Hayang gerak ngadangu kana lakon anu saanyana. Nya. Grosada, eta tuh geura dongengkeun. Aku mah teh dongengna. Naon sababna kana? Nalajaya wis saleungit teu pupugu. Aya anu maling atawa ini sorangan? Kancanawati milu nimrung deui merakpak upananya. Sarua atuh da. Geus teu sabar hayang geura nyaho jujutanana. Akang, kitu deui kacek. Perkawis si Alo tuang putra. Perkawis sabab nama abdi oge terang. Nah tuang putra teh nyatana Nalajaya teh minggat atanapi anu mawa. Eta mah kedah langsung bae ka jenisna naroskeunana. Da abdi mah kang oge ceuk. Mung sakadar mendakan gol. Ari carana teh kieu geura ieu. Barabat Grosada ngomongkeun lalakonna. Dimimiti nyepi di makamna aki Puralaga tug nepikeun kadanet harita. Didongengkeun satara basna. Kitu. Kieu teu aya nu dipinding-pinding. Atuh sarea ngucapkeun syukur alhamdulillah. Sabab Nalajaya geus salamet. Tah sakitu dongengna teh kang oge ceuk. Nyanggakeun ayeuna mah tos salamet. Nuhun Grosada adi akang. Akang teh bungah nu teh papadana ari samam. Nalajaya geus balik deui kalayan salamet. Parandene kitu akang teh teu ngarti kana sababiahna. Jeung deui atuh Nalajaya jiga nu ragu-ragu kana ieu. Nah kumaha ieu teh? Den Purwa neuteuk ka Grosada. Ari Nalajaya ukur ngahulang. Doka to Kang. Mangga bae taroskeun ka jenisna. Da abdi mah ngan sakadar nulungan teh nulungan narekahan.
nyareatan sangkan kapenak deui nya alhamdulillah aya nu ngabantu nyatana siluman mayang krama teh. Perkawis dongengna atana pinalakona Tuan Putra mah nalajaya si Alo. Kitu deui kitu kieu namah nyangakeun bae ka jenisna nah kumaha. Nya keun. Urang tanyakeun. Asep anak apa? Hadi Pak. Sok dongengkeun ka ama. Nah kumaha teteh dongengna? Naon bae nu karandapan ku hidup. Ama teh ngerti sabab loba hal-hal anu teu luyu jeung kaayaan. Ti heula hidup ngomong ka ama yen diajak ku Mamang Mirosada. Terus leungit deui di kamar tah ayeuna aya kajadian kieu cik. Kumaha ieu teh lakonna lieur ieu teh. Den Purwa nitip ka putra anu tanya kerang-kerung mikiran heula geus kaalaman. Anu memang kerasana asa aneh jeung teu mata ka harti ku pikir kahonta ku akal. Da eta we unggal pindah tempat sok dina kaayaan teu sadar bae. Atuh teu bisa diteunan hiji-hijina tempat. Sok anak ieu atuh sok geura dongengkeun kumaha teteh. Kumaha teteh sok. Nalajaya sok. Disaksian ku Mamang. Iya, ama, oge ibu, oge Mamang, abdi sorangan ngaraos bingung. Sabab naik. Bari kieu nuju raos di bumi. Ujug aya dina tangkal kai we. Uluh. Emut-emut deh tebet geus di kamar. Ras deui emut geus aya di hiji panyara nu pantona dikunci. Malah mah Bu ama tepung jeung hiji tangtungan mojang nu kacida pisan geulisna. Terus tepang deui sareng Paman Wirosada di sisi wangan. Tah ayeuna aya di dieu. Janten abdi oge terang. Nah kumaha abdi teh nu salaresna naha mingat atawa aya nu mawa. Kumaha tuh kitu ningan. Jangkrik ke Bukit Reang bae di Sarada, dipipil jeung diburuan kademangan. Sadangkeun pangisi pedamangan kabeh atuh harita pating haruleng. Sang geus ngadengi kekecapan Nalajaya nu nerangkeun asa usulna. Sararea ge teu ngarti kana omongan Nalajaya. Da Nalajaya sorangan ge teu ngartieun kana nasibna. Nah, bet jadi kitu. Sakabeh nu kealaman asa dina alam pangimpian. Kulantaran kabeh-kabeh cari cimpok Den Purwa harita. Memang kekecapan hidup teh Nalajaya teu kaharti kupikir teu kahontalku akal ama. Nah bat jadi kieu. Ayo Wirosada, abi. Kumaha atuh ieu teh? Akang masa bingung teh tungtung susah teh hingga mikiran age leuban teu mata kaharti. Den Purwa neuteut deui karayina. Nyatana Wirosada minta keterangan jelas maksud nama. Ngadengit panganya ti lanceuk kitu pok Wirosada. Ari nu salasna mah Kang. Abdi oge bingung. Nanging sawios lah Kang teu kedah remutan. Da ayeuna mah Tuan Putra parantos sumping kelayan selamat. Upami teh mah aya itu serang ieu keun insyaallah ku abdi nu tanggal babar. Sarta abdi anu baris mayunan sadaya musuh anu baris tumibah. Tah kitu we mah Kang. Mangga geura tampi Tuan Putra teh da yakin parantos selamat moal aya nanaon. Cik Wirosada. Manehna mah teu hayang nyawalakeun anu teu aya hartina.
Pokokna mah asal nu leungit kapanggih we geus cukup sakitu ge. Nya kajen atuh rek kitu bayi. Hatur nuhun. Ieu oge katarima pisan ku akang teh jasa-jasa wirosada teh. Yuk, ayeuna mah urang syukuran, ngucap syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Murah jeung Maha Asih. Anu geus nepungkeun deui antara anak jeung bapa katut indung jeung kulawarga. Yuk, urang suka bungah, teu kudu mikiran nu lain-lain lah. Saur Den Purwa. Bungkas eta riungan jeung anggeus kana sagarupa persoalan. Nya sang geus puguh kitu maprung weh ngobrol. Sagala diomongkeun. Nanggap lalakon wirosada jeung nalajaya. Komo da beuki lila teh beuki loba anu datang. Narapungan bari jeung nanyakeun nalakon. Ari Kancanawati indungna nalajaya gancang nyadiakeun katuangan-katuangan anu cukup. Biasa we keur nyuguhan nalajaya nu kakaramulan deui ka kulawargana. Kasubri para wargi, can urang tunda heula atuh perhatian urang kana kaayaan Cibeni anu kawis kiwari suka bungah nalajaya geus mulang. Aina urang kocapkeun ieu carita di hiji leuweung mangsa alam isuk-isuk harita teh. Mangsa alam isu-isu karita teh, mata poe kakara meletek di belah wetan. Manuk magis recet di sarada jika nu ngabageakeun ka sang Batara Surya nu karek muncengis di belah wetan. Hawa karasana tiis keneh mata kabulusan, kawantu di alam pileungan. Dina kaayaan alam kitu breh katempo aya hijama anu kukurubutan di nubala. Calana baraseuh kalupa kancai ibun, tapi edas ku cangkerna jeung rancingeusna eta jalma. Kawas-kawas anu geus biasa hidup di pileungan. Saha eta jalma? Horeng si Marah Horeng si Gagak Bodas. Anu geus lila gawena apruk-aprukan teu puguh urus nyangan musuh di Cibendi. Ya. Gara-gara babisa sing sudah mati. Aing jadi ngatrok tebuku. Balang siang. Urang Cibeni teh. Allah nulunta di lemur. Sama Allah sahulu-hulu acar kapagi wain. Wah. Lamun kaya gimah. Aing kudu nepungan deui ka si Murkada jeung Wirapade. Nah kumaha lamun geus ieu. Cek si Gagak Bodas ngeceuih ngomong sorangan. Bari jeung terus rangkek hanjat kena batu nu gede nu pernah di sisi jalan. Blok diukul ngareukeun ka cape meureun bari jeung moyan. Tetela karasa bisa nikmatna sabab awak teh karasa redahan titeulis teh jiga tadi. Kasubri para wargi kacontang mangsa kasagedak utaminya ka para baraya anu bade ngalingan acara tarucing kuring. Sakali deui manglingakeun tulis ku tulisan gelede tarucing kuring. Upami teu aya kalimat eta kumang aris dihapus. Atur nuhun kumaha rupi peratos sareng urang Bandungan dicaritaan. Saha anu tegenah atuh. Sorak manuk recet di sarada awak karasahanna. Bari cicing teh si Gagak Bodas mikir-mikir pilang paheun. Nyawang kejadian-kejadian bakal datang. Cek pikiran si Gagak Bodas. Lamun ku cara maling nalajaya henteu mawa hasil. Manehna mah geus nekad arek ngajora gue. Sacara langsung ka Cibeni. Hayang langsung tepung jeung Den Purwa katut Wirosada. Pikeun ngayakeun balitungan anu bener-bener ngeunaan mumusuhan maehna jeung urang Cibendi. Ya. Aing ganu kecing. Ya, sion teuing ku urang Cibendi. Aing belasan tahun ngibuermu. Aing geus bulan-bulan berawak. Kuring ke rumah pengati. Iku nambahan kekuatan diri. Sakabe
ilmu panjuruyung guru aing. Tamplau aing kami. Anu kalimat. Piraku cukup. Sabab panjuruyung jeung gagah sakti mandraguna. Tangtung mampu numpes urang Cibeni. Kitu cek si Gagak Bodas. Manehna geus ujung yen dirina bakal kuat ngarubukeun musuh-musuh nu mangkuk di Cibeni. Nya sanggeus boga pikiran kitu. Jung maneh nangtung. Deuk nuluykeun lalampahanana cenah deuk nuru ka Kerang Sabung. Hayang tepung heula jeung murkana. Salila di perjalanan toleh naringakeun jalma-jalma nu patepung. Malahan masuk nanyakeun ngeunaan kaayaan di Cibeni. Tapi Gagak Bodas teu meunang katerangan naon-naon da eta we. Unggal jalma anu ditanya nyebutna teh henteu nyaho. Can. Ieu carita urang tunda. Insyaallah enjing urang sami bandungan deui. Terasanana dina bagian anu ka-85. Madeding haturkeun nuhun kumaha dupi perhatosanna wilujeng ngabandungan acara nu salajengna utamina acara Talucing Kuring. Sementara waktu sikat duning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.